urang dina hajat sapar teh cenah wih di perjalanan ai sapar teh perjalanan naon nya asal ti Gusti balik ka Gusti eta perjalanan nya ayeuna cenah aya wangsit mangdata wangsit Prabu Kiwari cenah nya nu kasaha nu ngaharewosna teh mangdata nya ceuk abah teh seratkeun buru-buru sok leungit nya ya kahiji cenah silih asih raksa diri naon cenah silih asih raksa diri dina mi Gusti tuh nya urang mangkukuhkeun deui ka Gusti da asalna gitu Gusti silih asah cenah raksa lampah dina sumerah ka Gusti nu Maha Kawasa atau sumerah tacan nya atau tacan sumerah kosongkeun cenah lamun hayang wanoh ka Gustina ya silih asuh raksa ilmu tuh dina minggukuh pangaweruh Gusti nu Maha Luhung ya silih wangi raksa bumi tuh nya naon cenah tah nah dinamika asih lemah cai sakumaha Gusti nu Maha Weni nya ieu kalimat teh aheng nya patatang jika bisa